bukan desa itu kuede anu bae urang teh hiji urang teh kudu jadi alimah anu ngaluhur teu bisa ngaluhur atuh musta'aliman urang diajar teu diajar atuh urang teh mustami'an urang teh tungsi nyoret atau urang kitab mawa kitab ngelek diajar teu atau ama Quran urang teh disorongkeun teu atau kita disorong berarti itu musik itu artinya tolak ya tadi ada aduh orang teh mustaq mi'an ngopi ke kayaknya seperti itu tadi disebut mustaq anu ngopi mustami'an dari itu munculannya Al-Quran atau hanya kayak kita nilai kita musik itu bapaknya tulis agama nya kujang-kujang itu para pemuda tahu rantai kolam rantai adu jadi mustami'an ulah dijadikan nomor kaopat nyata urang aliman muta'aliman mustami'an begitu bakal gunang kerugian nyata lalu urang nomor kaopat segala